Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana Bapak sareng Ibu guru nuku abdi dipika hormat sareng rencangan sadaya nuku abdi dipika cinta. Sakta acana mangga urang sarakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala ngantos masihan urang kasehatan sareng karikmatan dina ieu poe. Utamina dina ieu pandemi arang masih keneh dipasihan kesehatan serta kesempatan dina hirup dina ieu dunya. Para hadirin sadayana Abi di dieu bade ngadugikeun perkawis semangat dina hirup. Semangat hirup nyaeta hiji motivasi nu kurang kedah gaduhan kangge ngajalani hirup sangkan ngahadapi masalah sarta tantangan wae dina kahirupan sapopoe. Semangat hirup oge kedah arang terapkeun dina hal-hal lain sapertosna ibadah. Semangat ibadah contohna sapertos rajin salat 5 waktu, rajin maca Al-Quran, silih bantuan jeung rerencangan, sareng muhasabah diri kana hal-hal anu positif. Semangat hirup oge kedah diterapkeun dina aspek-aspek lain, sapertos dina pendidikan, dina sakola, dina gaul jeung babaturan, dina ibadah, dina lingkungan kulawarga, dina lingkungan masyarakat jeung sajabana. Sabab tina semangat hirup arang bakal babari dina ngajalani mengarana masalah serta tantangan sareng nyieun diri urang leuwih terbuka kana hal-hal anyar nu aya dina hirup arurang. Mung sakitu ti abdi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.